Ayeuna urang nyaritakeun Denawa. Hartina lain urang nyokot referensi dina raraga bener jeung salah dina ieu alam pawayangan. Tapi para wali ieu pawayangan teh silokakeun disulup-sulupkeun kana naon rupa parekah ukur dikeureuh ku urang. Tah eta hebatna para wali teh nu ngaranna hakikat ahlus sunnah wal jamaah nyaeta nu ngaranna ahlus sunnah wal jamaah dina pada intina henteu ngarempak oge ngarumpak kana naon rupa aturan nu geus aya nyaeta Quran jeung sunnah. Nu nyata aya na nyaeta Quran jeung sunnah belah dipuna henteu ngadupak sumawona nyepak kana naon rupa nu geus nyampak. Nu nyampak eta katingalina teu pernah dipernahkeun. Nu nyampak harita rupana teh cek aturan agama salah di bebenah di tuturusan gitu. Jadi lantip sareng luas dina narekahanana naon rupa nu teu meunah jeung naon rupa nu nyata salahna. Denawa dina awak urang nyaeta bibit berwit rujit, bibit di angkara murkaeun. Denawa sok disarupakeun kana wujud buta nu pikasieun. Denawa kadang-kadang sok jadi alatan nyebarna fitnah jeung pipaseaeun di antara Pandawa jeung Kurawa. Contona kadang-kadang Denawa mah sok nyiliburi mindah rupa. Kadang-kadang aya Denawa mindah rupa manehanana ngajelma jadi Dewi Bandawati. Kadang-kadang Denawa sok mindah rupa jadi Gatot Kaca maling Dewi Bandawati ti astina atuh jadi pasea Kurawa ngontrog ka Pandawa rehna Gatot Kaca geus nyulik atanapi mawa Dewi Bandawati tu jadi we paseanya. Tah jadi Denawa dina diri urang teh nyata bibit berwit rujit silokakeun ge buta. Ari raksasa atau buta didinya ningan tetolih ieu tunggul dirarung catang dirumpak. Pan Dewi Bandawati teh meureun lain sasaha manehna paling we tuh eta simbol raksasa nu gede non nafsu karep nafsu. Denawa teh Denawa dina alam pawayangan sok migawe sakahayang tara tatapa sisini tara ningali ieu karep hayang we we. Jadi nu namina Denawa teh bibit berwit angkara murka dina diri urang lamun dilenyepan disurupkeun kana diri urang mah itu wujudna raksasa buta. Naon nu ngaraksasa nu ngabuta na teh mangga nafsu urang. Mun urang keur ngalajur nafsu ngumbar amarah, wah eueuh nu didingding kelir, eueuh nu ditingali ku urang. Kabeh di mana-mana urang geus tiba dina kaayaan palebah dinya teu ningali kolot, teu ningali budak,
teu ningali saluhureun, teu ningali sahandapkeun, teu ningali sasama, teu ningali nu deukeut, teu ningali nu jauh, wah tegares wae. Tepati apal kana halal, tepati apal kana haram. Eta sifat denawa dina alam pawayangan pami disurupkeun kana diri urang. Tak kadang-kadang urang sok ngalaman fase-fase eta, sok nemrak eta kalakuan denawa, sifat denawa teh dina diri urang. Seperti neraka. Ari neraka jeung surga lamun dilenyepan ayana di mana? Dina rarasaan urang. Nah, bisa disebutkan gitu neraka jeung surga ayana dina rarasaan urang. Apaan saur Kangjeng Nabi? Ad-dunya mir'atul akhirah. Mir'atul akhirah. Dunia teh gambaran akhirat, gambaran alam raya ieu aya dina sagemblengna kamanusaan. Naon ari neraka? Sifat. Di neraka nu di ditu aya teh aya. Hakul yakin aya. Di neraka teh bingung nu teu mangih tungtung, susah nu taya hingga. Nah, aya ku aya dahareun, aya ku ayana inumun, tapi teu matak jadi manfaat, teu matak jadi maslahat di mana-mana di dahar ku jelema nu pangeusih neraka. Di neraka mah dina kitab Syekh Abdul Qadir diuningakeun dina kitab Al-Ghuniyatul Talib Tariqil Haq, sajengkal oge eueuh tempat anu matak nimbulkeun atawa nibakeun kageunah. Jadi teu geunah we kabeh. Di mana-mana urang keur nyorang hiji perkara anu siga nete semplek nata semplak, bingung nu teu mangih tungtung, susah nu taya hingga. Nah, nepikeun ka asa tungkeb, asa eueuh panglumpatan, asa suwung dulur walurat sobat. Tah urang teh rarasaan neraka teh, sifat neraka teh keur nemrak dina rarasaan urang. Pan di neraka mah kitu. Jadi ripuh salawasna, pilara salawasna, serba salah salawasna. Tak berarti neraka teh keulaanan digambarkeun ayana dina rarasaan urang. Surganya kitu ayana teh dina rarasaan urang. Naonna lain surgana, sifatna. Ai sifat surga naon? Tenang, tentrem, adem, ayem, genah, mernah. Kayak sifat surga. Di mana-mana urang hidup teh adem, ayem, rumah tangga, tenang, tentrem, urang milarian kipayah. Ini tisuk balik sore teh genah karasana teh. Rek saeutik, rek gede oge. Hasilna rek capek ku ngaladuit teh, carana ngaladuit teh rek teu capek ngaladuit teh henteu matak nimbulkeun kategenah atawa matak jadi tugenah kanu sejen. Tah eta teh beunang surga anu keur nemrak sifatna dina alam ning rarasaan urang. Tenang, tentrem, adem, ayem, genah, betah, tumaninah, mernah. Tina mernah, matak betah, tumaninah. Tuh, ya. Balik deui kana denawa. Denawa teh sifat nafsu nu ngalipat ganda kusabab mupujuhkeun hiji karep nafsu. Kitu diabadikeun ku Gusti Allah oge, inna nafsa la amaratun bisu. Ari nafsu mah sok nguar ngajak teh kana kagorengan. Jadi ngajak teh goreng tak ngajak goreng ka hiji diturut deui terus ngalegaan. Tah eta sifat denawa dina diri kamanusaan. Pagawean denawa naon? Ngaributkeun alam dunia, ngancurkeun alam dunia. Jadi alam dunia teh gimbeung, alam dunia teh gunjleung ku denawa mah. Di mana-mana urang ngaributkeun di masyarakat, nyieun kaonaran di masyarakat. Tah meuleunan sifat denawa keur nemrak dina diri urang. Ya. Mangga ngagenjleungkeun, haneuteun jeung rame jeung genjleung beda.
Haneuteun kudu ngobrol tuh. Haneuteun kudu ngobrol rame, kudu arulin, kudu piknik, kudu ngariung. Geunjleung mah beda. Tah denawa ieu nu matak hirup urang henteu cager, henteu bager. Henteu genah nyawa urang, henteu betah jasad urang. Kusabab mau naon? Sifat denawa anu teu sadar aya dina diri urang. Mata benernya para wali Majarenius gitu. Eta lain budaya urang. Eta ti Hindu, di negeri Hindustan. Mahabharata teh. Tapi diarapkeun we. Karena diri urang ngepas. Nah, jadi gunjlung mangga gerak mun denawa geus migawe hiji perkara we. Gedeng permoni nyamar jadi anu, jadi fitnah marbak, jadi perang, jadi pertumpahan darah tuh asalna ti hiji denawa. Denawa bisa nemrak dina ucapan urang kitu kaditu kieu kadieu mantap jadi rame denawa tah. Oh nya. Tuh urang teh rengkak urang. Rengkak teh naon? Karep dina akal urang patekadan dina hate urang dina perkara anu goreng nepikeun ka ngawujud jadi paripolah namitnah teh mah ngadu domba teh mah nya nu lain ngalain-lain nya sehingga jadi gonjong jadi timbul karasahan jeung karusuhan di masyarakat. Tah eta teh sifat denawa keur nemrak dina diri urang sehingga urang jauh tina cager, tina bager, tina genah, tina betah. Boh diri urang, boh batur. Urang nu geus migawena saneunteuna urang oge. Urang geus jadi jelema anu ngarasahkeun, geus jadi jelema anu ngarusuhkeun. Nu nyieun rasah urang, nu nyieun rusuh urang, kabeh jadi geunjleung kabawa resah jeung rusuh salelembur. Guyur salelembur tear sanagara. Eta sikap denawa. Sok mangga sikap-sikap denawa, sifat-sifat denawa eta teh urang tiasa dicanak. Contoh-contohna di kampung urang, di kacamatan urang, sapadesaan urang, saprovinsi, sanagara nu matak ngagunjleungkeun nepikeun ka timbul kerusuhan jeung keresahan. Matak jadi jalma-jalma tegenah jeung tebetah tah eta sifat denawa. Raksasa raksasa kan gede naon we sagala dirampid henteu ningali ugeran jeung aturan, henteu ningali posisi riweuh, henteu ningali posisi halus atau ningali posisi hade jeung teu hade na. Cobi gerak. Denawa matak jadi henteu cager jeung bager. Nu kumaha nu cager ya keur ti diri urang, judulna ge pan naluntik diri nyak serak awak maluruh laku. Nu ditaluntik diri urang, nu disak-sak awak urang nyaeta berikut rengkak jeung paripolah tindak tanduk ucap jeung lampah. Nu dipaluruh laku urang. Laku nu bener ge terus ulah eureun-eureunna paluruh. Lamun teh mah kurang mernah saeutikna bebenah supaya jadi mernah. Pandawa teh meureunnan supaya henteu timbul angkara murka. Ai Kurawa wujudna jelema ngan geus kaeunteupan denawa jadi we wujud rengkak paripolah tindak tanduk ucap jeung lampahna teh jadi katumpangan ku denawa. Dastarata jelema, Citrayuda jelema, Arya Sangkuni jelema tuh ya. Terus saat budakna Dastarata nu panggedena teh anu 88 teh Prabu Dastarata. Terus pohodi tah ngaran budak
Kurawa nu panggedena teh Duryodana. Duryodana jelema ngan dina rengkak akalna, dina rengkak hatena, dina pateka dan dirina, dina naratas akalna geus katumpangan ku denawa, maka fitnah, iri, dengki, jail, aniaya. Wujud jelema geus katerapan sifat denawa. Nya kitu deui adina anu 88 minal jinnati wanas asalna teh eta denawa teh nyurup ka Arya Sangkuni sehingga ngaracun nepikeun kajadi wujud denawa ngahiji jeung Kurawa. Mimitina wujud denawa sup lalap minal jinnati wanas miraga sukma ka Arya Sangkuni ngaracun nu 88 geus karacun tidinya Dastarata geus teu boga daya upaya raja tapi lain siga raja da keputusan lain di tangan manehna boga kakawasaan tapi teu boga kakawasaan da kawasa geus lain di manehna ukur jadi boneka we manehna mah diuk we dina singgasana jabatan we raja tapi sama sekali diukna dina singgasana jabatan raja sama sekali teu boga kebijakan atau tapi teu boga kewenangan kusabab eleh ku jelema anu geus miraga sukma geus ngahiji jeung sifat denawa. Mata kejeung, mata kesah, mata kusuh, mata kujrud salembur, mata kear sanagara. Eta kusabab hiji dua denawa nu sifatna eunteup di sababaraha jalma nepikeun ka bisa siga kitu. Dia eta denawa tapi nu kitu teh aya nih dina diri urang